Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos tarunduh teu acan lapar henteu heuh sarua. Mudah-mudahan tunduhna cing janten ibadah, mudah-mudahan laparna cing aya nu ngabagi tos dibagi teu acan. Nah bet lapar keneh anu gaduh hutang cing lalunas, anu amina tarik berarti garade sora, anu jomblo cing garaduh kabogoh, anu amin berarti tepayu, nu hoyong nikah cing enggal nikah, anu tos nikah cing nikah deui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'zama maulidi kuntu syafi'a lahu yaumal qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa azimina wa maulana Muhammadinil fatihi lima ugliqa wal khatimi lima sabaqa naziril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah sadaqul azim wa sadaqa rasulul karim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu liutamima makarimal akhlaq. Wa qala aydan taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatar rasulillah. Wa qala aydan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyassir rahimah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dha'ifa wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Al hadis amma ba'du ayyuhal hadirun rahimakumullah. Terkhusus keluarga besar kampung naon ieu teh, desa, kecamatan, mudah-mudahan ieu kampung cing janten kampung nu baldatun thayyibatun warabun ghafur. Masyarakat anu sejahtera, para pamimpin anu saroleh, keluarga-keluargana cing syakinah mawadah warahmah, putra-putrina cing saroleh-sarolehah, cing baragja dunya baragja akhiratna. Para kiai, para ajengan, para guru, para ustad, para tokoh, para sepuh kesepuhan, aparatur pemerintahan, para RT araya, para RW, parawan, alhamdulillah. Pak Kades aya alhamdulillah kum we sadayana
warga-wargi orang dieu. Kumaha dararamang sadayana? Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun kita sering bertemu, semoga tidak ada rasa jemu antara dirimu dan diriku, melainkan ada rasa rindu yang terpatri dalam relung kalbu antara kamu dan aku. Amin atuh lain ayai. Siap kita muludan urang sholawatan, moal tunduh, moal capek, moal ngarenghap, paeh moal mah atuh. Sok sadayana urang sholawat heula ngameh sumanget. Tuturkeun assalamu alayka. Cing kompak moal balik. Maksudna teh bro, cing kompak maca salam na ka Nabi lain tuturut dai, tuturut munding si eta. Berarti dai teh astagfirullahalazim. Geus lila teh papangi sing udah rendam Sok sadayana assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah. Angkat tangannya semuanya. Nu teu ngangkat pandanganna berarti kelekna bau. Yo angkat tangannya semuanya. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi sadayana. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi sakali deui. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi ya Assalamualaikum ya Rasulullah. Sadayana lambaikan tangannya. Semoga dengan melambaikan tangan kita, Rasulullah melambaikan tangan kepada kita di akhirat. Habibi salam, Habibi salam alaika,
sallim wa barik. Barokah kita menyampaikan salam kepada Nabi. Semoga kita salamnya dibalas oleh Nabi di akhirat. Barokah maca sholawat ka Nabi. Mugia urang cing tiasa ke Mekah jeung ke Madinah. Teu cukup ku amin daftar. Hoyong ka Merakah bakal katinggal i wajahna nu bakal ka Merakah. Wajahna tu siga Ka'bah. Hararid harideng. Seueurkeun sholawatan tuluy insyaallah dibarengan ku ngadoa disampunakeun ku ikhtiar bakal ka Mekah sadayana. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersyukur ke Allah subhanahu wa ta'ala. Urang sadayana tiasa ngariung mumpulung. Arangkat di bumina masing-masing. Teu aya sanes. Takdiman wa takriman wa mahabbatan kajungjunan. Baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut ke orang dia mah muludan. Naon cenah? Bilih aya pertarosan. Nah orang bet kudu muludan sagala. Maka jawabannya satu, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya, yakni nikmat baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari nikmat kabagi tilu. Hiji nikmat leutik, dua nikmat gede, tilu nikmat anu paling gede. Nikmat leutik, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat boga keluarga, nikmat boga budak. Eta teh nikmat leutik, termasuk awewe mah boga nikmat lingkungan. Eta teh nikmat leutik. Aya nu kadua nikmat gede. Naon nikmat gede? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat katakwaan. Aya nikmat anu paling gede di antara nikmat-nikmat anu gede. Nyaeta nikmat junjunan baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, junjunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan nikmat yang paling besar di antara nikmat yang ada, karena tidak akan ada kita, bahkan tidak akan ada dunia langit dan isinya kalau tidak ada nur baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan siapa-siapa dan tidak ada artinya apa-apa tanpa baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang moal boga keimanan, urang moal boga keislaman, lamun teu aya ajaran baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajar teu urang muludan siga kieu? Pantes teu? Pantes, wajar. Walaupun banyak orang yang mengatakan muludan teh eueuh di dituna, nyebutkeun bid'ah, bahkan cenah aya hadisna kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatun finnar. Setiap anu Allah ti nabina eta teh sesat dan setiap yang sesat bagiannya neraka. Lamun aya anu ngomongkeun kana muludan bid'ah, tinggal jawab ku urang, lo gue, lo mati gue tahlil, lo gue kitu. Mun aya nu ngomongkeun Allah di dituna, tinggal jawab ku urang, iraha ente di dituna. Nah naonan di ditu teh? Merek iraha ka ditu deui. Da muludan mah judul hadirin, intina mah hiji ngaj. Cintarik atuh. Kitu. Muludan mah judul, intina mah silaturahmi. Muludan mah judul, intina mah berbagi, sedekah jariyah dan lain sebagainya. Maka jangan terjebak dengan judul. Da nu penting mah inti dina eta acara. Ngaji hukumna wajib, silaturahmi hukumna wajib. Betul? Di jero muludan amalan-amalan wajib, berarti bisa dikatakan muludan teh wajib. Da jerona
kawajiban. Alhamdulillah kade ngaji teh wajib gede ganjaranana. Man intaqala liya ta'alamal ilma ghufira lahu qabla ayatua. Mancing saning jalma intaqala nu ngalengkakeun eta si man liya ta'alamal ilma karena rek nangan ilmu ghufira maka Allah bakal ngahampura lahu ka eta si jalma qabla ayatua saacan eta si jalma ngalengkakeun dua sampeanana rek arinit ka pangajian. Jalma anu rek indit ka pangajian can ngalengkah tos seep dosa-dosana. Man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Cing saning jalma nu kaluar ti bumina ngalalabring kana pangajian fahuwa fi sabilillah maka eta jalma teh sarua jeung jihad fi sabilillah hatta yarji'a sampai maranena balik deui ka imana masing-masing. Alhamdulillah tuh nya muludan dengan syariat hakikatna mah ngaraji mata waktu ngaraji ngaji aya muludan inditan tong harare es meh loba doa karena duit wae sia eta mah da. Imam Syafi'i mengatakan kalau seandainya orang tahu akan pahala thalabul ilmi maka mereka akan datang berbondong-bondong, datang paheula-heula diuk pahareup-hareup. Tapi sayang seribu sayang loba jalma nu teu arapal kana ganjaran jeung barokah ngaji akhirna pahare-hare jeung pambung-embung. Kade muludan teh ajang untuk ngararaji ngame naon ngame loba bekal engke sampereun ka akhirat. Amin atuh. Da jutaan jelema nu maot teh aya pamenta ka Allah teh tilu hayang salat hayang ngaji hayang sedekah kusabab geus maot geus moal bisa beramal deui makana mumpung urang harireup sok manfaatkeun sesa umur urang saacan maot pake ngaji kitu tunuh cenah dai sare we na pangajian sabab sare na pangajian mah insyaallah jadi tibra. Mata keur ngaji marek bentak cing bener arek obo cing tibra rek ngadadir cing loba nu melong jalma anu keur sare bareng ngadadir na pangajian tong diomongkeun letak we dahdirna sabab eta teh barokah boro-boro dahdir hitut nu kaluar tina bujur jalma nu ngaji eta teh jadi barokah. Matak jalma nu resep ngaji mah grade hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kada ibu bapak sok cing resep ngararaji. Nya tong kajebak ku judul. Loba jelema nu kajebak ku judul nyebutkeun bid'ah ari nonton TV henteu sia eta mah. Nyebutkan eueuh ti nabina mendingan sare mendingan nonton sinetron kan gelo aya nonton sinetron mah teu puguh ganjaranana sare teu jelas barokahna ari ngaji mah ganjaranna pasti barokahna jelas. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tuluy jero muludan aya silaturahmi. Hari silaturahmi hukumna wajib wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu dan berpegang teguhlah kalian di jalan Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Berkah muludan urang bisa bersatu, urang bisa ngahariji. Mudah-mudahan kita bersatu selamanya dunia akhirat. Saling melengkapi dari setiap kekurangan, saling menyempurnakan dari setiap kelemahan. Kacai jadi selewi, kadarat jadi selebak. Kacai geratol ngaji, kadarat geratol sholat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lanjut, Jintarik, lanjut. Masih semangat? Tepuk semangat. Kieu dari ngaji jeung Pak Ud mah. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Lalu apa tujuan daripada maulid Nabi? Kalaulah seandainya maulid Nabi itu intinya adalah ngaji silaturahmi dan berbagi, maka tujuan daripada maulid Nabi itu adalah yang pertama, satu, yo daukon, urang teh ngabuktikeun kacintaan ka Nabi, harapanana hayang dibalas cinta ku Kanjeng Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal. Urang teh kikieuan teh ngarumasakeun cinta ka Nabi, ngabuktikeun kacintaan ka Nabi, harapanana hayang dibalas cinta ku Nabi. Sedangkan ari cinta teh kudu dibuktikan cinta teh kade. Mahabbatul hal aqwami min mahabbatil maqal. Cinta yang dibuktikan itu lebih bermakna daripada hanya sekedar di kata-kata saja. Ayeuna ngaku cinta, ngomong I love you tapi tidak berani mengajak ke penghulu, bisa mere coklat tapi tidak mampu memberi seperangkat alat sholat. Tah eta teh cintana cinta pal, cintana cinta monyet atau ningali ka hareup atuh. Siga ibu ayeuna cinta kasih bapak nya, contoh ieu mah kela ari ibu cinta teh ka bapak tuh udah ragu atuh si eta mah. Ibu cinta teh ka bapak, cinta lamun si bapak mere tuh udah kitu atuh. Salah kita mere duit boro-boro cinta ningali beungeut oge hoream. Tah eta teh ciri-ciri pamajikan anu GR ku duit. Ari bapak-bapak namana coba, bapak cinta teh ka ibu. Tuh udah eueuh atuh nu ngajawabna oge. Bapak cinta teh ka ibu. Nyebut cinta loba kahayang jeung loba pi omongeun da ieu cenah. Ari teh nyebut cinta beungeut aya dihareupeun. Kade cinta itu dibuktikan. Ibu cinta ka bapak, buktikeun kacintaan ibu kasih bapak. Dengan apa? Dengan melayani si bapak, dengan mengurusi si bapak segala rupa kebutuhan si bapak, sok siapkeun. Eta teh nu disebut bapak ngaku cinta ka ibu, apapun yang diinginkan oleh istri sok penuhi kebutuhannya. Tong nuntut wae geulis, tong nuntut wae pantes. Lamun cinta mah narima apa adanya, jeung lamun nuntut wae geulis baranganku duitna nameh pamajikan teh bisa meuli kosmetik, bisa init ka skincare. Tong nuntut geulis ari ngamodalan aya salaki nu kitu. Tah eta teh ciri salaki anu egois. Tong kitu bapak-bapak. Cinta itu harus dibukti gitu bro. Lalaki tah lamun ngaku cinta ka awewe sok buktikeun, lain ngomong hungkul kawin, lain bobogohan we tuluy adi kawin henteu. Aya lalaki nu kitu di mana diukna? Kada lalaki. Wanita itu butuh kepastian. Jangan hanya sekedar janji tidak ada bukti, banyak kata-kata tidak ada realita. Emang kita cewek apapun, kada lalaki, wanita bukan untuk dibohongi, bukan untuk didustai, bukan untuk disakiti, tapi untuk disayangi, dilindungi dan dimengerti. Ulu asa pamunangkeun. Cek lalaki, emang dai cenah nu sok ngabobodo awewe? Lalaki hungkul, awewe oge sok ngabobodo lalaki. Wanita kadang bisa datang bulan, tapi dia juga bisa datang kemudian menghilang dan meninggalkan. Aya awewe nu kitu di mana diukna? Kade cinta itu pembuktian. Ngaku cinta ka Nabi, buktikeun. Pira oge ngayakeun muludan, pira oge init kana acara muludan. Namun hara rese, ada cita-cita yang menang syafaat, ada ngabuktikeun kacintaan ka Nabi ku ngayakeun muludan mung please deh, enggak banget gitu loh. Halo? Teruslah cintai Nabi dengan mengadakan maulid Nabi seperti ini. Sengara raji siga kieu cing yakin lamun urang cinta ka Nabi
pasti Nabi ngabalas cinta jang urang. Dari Nabi mah tara ingkar dan Nabi mah makhluk luar biasa, beda jeung makhluk biasa loba ingkar janji. Maka cinta itu tidak salah, yang salah adalah kita ketika kita mencintai orang yang salah. Makanya jangan pernah salah mencintai, apalagi kalau kita jatuh cinta tapi orang yang kita cintai tidak mencintai kita. Itu menyakitkan, bro. Cinta itu kadang membuat kita bahagia, tapi kadang berakhir penuh dengan luka. Makanya wahai barudak, jangan dulu bermain cinta sebelum kau gapai cita-cita. Jangan kau bermain cinta sebelum kau bahagiakan orang tua. Cinta itu membuat kita sakit, tapi ada yang lebih menyakitkan ketika putus cinta. Tapi ada yang lebih menyakitkan lagi, sudah putus masih cinta. Aya nu kitu di mana diukna? Allah 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 Allah. Makanya insya Allah kacintaan orang ka Nabi dugikeun ka jam sakieu masih kene bertahan dari ukni dan muludan Nabi bakal ngabalah cinta ka urang. Bu, Pak, urang banyak ngabuktikan kecintaan ka Nabi, tinggal init karena muludan nya. Allahu Akbar. Tuh rek diganti mikna ibu. Kelah sok atuh ganti, sabab kawibawaan lalaki aya dina kawibawaan lalaki teh aya dinamik. Matak awewe teangan lalaki anu boga mik alus. Maksudna mik ieu aya geus mik nu mana atuh? Cek one check. Jalur 3 dari arah barat, jalur 3 dari arah barat akan segera masuk ke EDA Ekonomi jurusan Padalarang sampai dengan Cicalengka. Halus. Halo. Lanjut. Cintarik atuh, lanjut. Awas tong tijalikeun, lanjut. Lain jutlan. Naon atuh ari si eta anak saha? Urang mah buktikeun kacintaan ka Nabi teh tinggal inget-inget ka Nabi, tuluy amalkeun sunah Nabi, tuluy sing konsisten ngamalkeun anu diamalkeun ku Nabi. Paling ngorbankeun naonnya? Ngorbankeun harta, ngorbankeun waktu, meureun ngorbankeun istirahat. Yeuh tinggal Sayyidina Abu Bakar ngabuktoskeun kacintaan ka Nabi, jiwa, raga, bahkan nyawa. Kita teringat dengan sejarah Nabi waktu hijrah di Makkah ke Madinah. Waktu diudak-udak ku orang Quraisy Yahudi anu bade ngabunuh Nabi. Sayyidina Abu Bakar mengamankan Nabi, menyembunyikan Nabi dina salah sabeus guha. Nami guha nate guha sur, guha Hiro si eta mah. Majawab tarik salah deui. Sayyidina Abu Bakar teh nyumput ke Nabi di guha sur. Guha sur teh guha tempat persembunyian Nabi sareng Abu Bakar waktu dikejar oleh musuh. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Ya Nabi Allah, kita bersembunyi di tempat ini sepertinya insya Allah ini nyaman. Tapi sebentar ya Rasul, aku akan memberikan kenyamanan kepada dirimu. Aku akan menutupi lubang-lubang yang ada di gua ini. Takut ada binatang yang nanti akan keluar." Akhirnya Abu Bakar membuka bajunya, menyobekan, nyoekeun jubahna. Kemudian ditutupan eta lubang-lubang gua. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika Nabi masuk ke dalam gua beserta Abu Bakar, Nabi ngantuk yang tak tertahan. Akhirnya meminta izin kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, sepertinya aku ngantuk yang tak tertahan." Akhirnya Abu Bakar menawarkan diri, "Ya Rasul, kalau seandainya engkau mau tidur, silakan engkau tidur di pangkuanku." Dan Abu Bakar pun menunjarkan kakinya. Dan
menang ngunjarkan naonnya mensidondaikan kakinya. Pokoknya mah kitu we atuh. Abi kaharti we atuh. Abu Bakar teh kitu we tah sampeana. Menselonjor. Kemudian Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar. Nalika eta Rasulullah pas kulem nuju tibrak-tibrakna Sayyidina Abu Bakar nangis ibu bapak. Dugikeun ka nyerujunkeun Cisoca. Saking ku seueur Cisoca anu ngecelak. Akhirnya ragrag kana pipi Kanjeng Nabi dan Nabi pun terbangun dari tidurnya. Ketika menatap wajah Sayyidina Abu Bakar nuju cerik ramisak. Dan Rasulullah bertanya, ada apa dengan dirimu hai Abu Bakar? Apakah engkau bersedih? Apakah engkau takut? Tidak ya Rasul. Kenapa engkau menangis? Sampean abdi keur digegel ku kalajengking. Abdi kerenaan rasakan nyeri ya Rasul. Abdi kerenaan rasakan nyeri. Saur Rasulullah kumaha, wahai Abu Bakar sahabatku, kenapa engkau tidak membangunkan aku? Padahal kalau engkau membangunkan aku, engkau tidak akan disengat oleh kalajengking itu. Apa jawaban Abu Bakar? Ya Rasulullah, abdi mah mendingan maut digegel ku ieu sato daripada abdi kedang ngagugahkeun salira dina kaayaan nuju kulem bari tibra. Tuh Sayyidina Abu Bakar mah bu ngorbankeun jiwa raga bahkan nyawa ngabuktikeun kacintaan ka Kanjeng Nabi. Itulah cinta yang sejati. Bujeng-bujeng sahabat Nabi bu, Allah oge ngabukteuskeun kacintaan ka Nabi luar biasa. Buktinya apa? Allah sebelum menciptakan bumi langit jeung eusina, Allah nyiptakeun heula nur baginda Nabiuna Muhammad. Bahkan ngabuktoskeun kacintaan ka Nabi eta Allah maparina nami heula ka Nabi Muhammad sebelum Allah memberikan nama kepada makhluk-makhluk ciptaannya. Subhanallah. Hari urang dibere ngaran ku saha? Dijawab dibere ngaran ku saha? Ku indung bapak urang. Urang lahir asar, poe Rebo, indung urang modalna Jumat, diaranan urang teh Sarboah. Urang lahir subuh, poe Ahad, jam 5, diaranan Suhadema. Bapak urang Abbas, indung urang Kokom, urang jelema we anger moal jadi baskom kemana wae. Nabi mah langsung dinamianana ku Gusti Allah dengan nama Muhammad. Hamada yu'amidu Muhammidan bahwa Muhammadun wadaka Muhammadun. Hartosna naon? Yang sangat terpuji. Tidak ada yang pantas dipuji kecuali baginda Nabiuna Muhammad. Allah ngabuktaskan kacintaan ka Nabi. Nabi dijaga diriksa ku Allah Subhanahu wa taala. Dibedakeun jeung makhluk anu sajena. Muhammadun basyarun laisa kal basyari bal huwa kal yakutun wa nasukal hajari. Kanjeng Nabi teh manusia ngantes seperti biasa. Kanjeng Nabi lir intena manusia ibarat batu. Nabi diibaratkan intan, urang diibaratkan batu. Timimiti lahir Nabi jeung lahir urang beda. Tong ngobrol ke lahir dina kandungan anak we nya. Nabi nuju di kandung ku Siti Aminah. Siti Aminah tidak pernah merasakan rasa sakit. Ketika dilahirkan Siti Aminah tidak mengheujeun. Ibu mah baheula keur ngalahirkeun barudak ngaheujeun, betul tidak Bu? Ngaheujeun, komo pelebah keur ngadangukeun ceresan bidan. Pan urang teh ngaheujeun bebeakan. Bari paperekat kana leungeun salaki. Muntang kana leungeun salaki. Loh mun leungeunna ieu mah beheungna. Atuh budak lahir salaki mah paeh. Nabi mah teu diheujeunkeun. Teu ngariweuh. Nabi mah tos disipat, tos disunat, bersih luar biasa. Bahkan Nabi bukan hanya dijaga dirinya, keluarganya pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamari aya video anu viral
dina tikotok. Dina TikTok aya ulama Wahabi ditanya ku jamaahna, wahai Ustad, kalau seandainya Nabi Muhammad itu adalah pencetus agama Islam dan memiliki agama, lalu ibu bapaknya agama apa? Ya tidak punya agama. Berarti masuk mana? Masuk surga atau masuk neraka? Ya masuk neraka karena tidak punya agama. Please deh, enggak banget gitu loh. Ibu ramanya Nabi Muhammad atau karuhun-karuhunnya Nabi Muhammad sampai aki ninina, sampai uyut-uyutna, sampai ke Nabi Adam dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Hafidha ilahu karamatan li Muhammadin abaahul amjada zauna li ismi tarakun sifa afalam yusib umaruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Dijaga ku Allah sakeluargana, katurunan-katurunanana eta mah katurunan-katurunanana mah tergantung amalan jeung hatena. Eta mah sarua jeung urang katurunanana mah. Abi mau ngobrolkeun bab nasab omongeun. Halo, pan ayeuna aya katurunan Nabi Habib namina nya dipermasalahkeun. Selama eta katurunan Nabi akhlakna sae, berilmu, hargaan. Tapi lamun katurunan Nabi seorang Habib tapi kalakuanna goreng patut nya mikir dua kali. Naon sabab? Sabab nu ditinggali ku Allah mah nya eta hate jeung amalanana. Innallaha la yangduru ila suwarikum wa amwalikum walaki yangduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah teu ningali harta, Allah teu ningali rupa, Allah mah ningali hate jeung amalan-amalan manusia. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Tapi orang salaku umat manusia tetap kudu saling menghargai sekalipun itu adalah Habib, apalagi Habibnya seorang berilmu, itu adalah ulama, tetap kurang kudu ngamulyakeun kitu insya Allahumma sholli wa sallim wa barik. Maka terus cintai Nabi, buktikan kecintaan kita kepada Nabi. Pertanyaannya, Kang Dai, kumaha cara ngabuktikeun cinta ka Nabi? Panabina oge tos teu aya. Dijawab ku Allah, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul. Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan rasul. Afa imma ta'au kutilan qalabtum ala aqabikum. Kalau seandainya Nabi Muhammad sudah wafat ataupun terbunuh, apakah kalian akan tetap cinta kepadanya ataupun akan ingkar kepadanya? Tentu jawabannya orang bakal konsisten cinta ka Kanjeng Nabi. Sok sanaos Nabi tos teu aya, tapi para pewarisnya araya kene. Siapa pewaris Nabi itu? Ulama. Saha cenah? Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah ulama. Hargaan. Siga ayeuna urang ye ningali ustad, walaupun peot, krempeng, begang, teh ustad teh kurang gid, kudu dibere sumbangan, hargaan. Da lain ngahargaan ku begangna, ngahargaan ku elmuna. Da ilmu nu aya dina eta pangarsa ustad teh ilmu baginda Nabiuna Muhammad. Gitu. Matak sok aya ustad di dieu, sok muliakeun, ngamulyakeun ustad, urang teh sarua jeung ngamulyakeun nabi secara langsung. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Aya ustad di dieu aya. Osok ngayakeun pengajian, osok di datangan pengajianna datangan kade. Da ustad teh butuh dukungan, duit si eta. Duit mah pasti butuh atuh da ngaranna ge ustad. Pan ustad teh singkatan ustad usaha tara anak deres. Mata rek boga duit di mana da teu usaha. Sabab ustad mah duitna di ATM, artos teu nu maot. Mata ustad mah nguping nu maot teh atoh. Sabab bakal menang duit. Mata orang dia mun hoyong mere duit ka ustad, orang dia kudu loba anu mere, nu maot cet.
banyak ustad hayang boga duit yang ada gua anu maot bere ustad teh sabab ustad teh berehan nah gitu ka ustad teh syaitan mah cintai ulama cintai guru kita ta eta teh sarua jeung urang mika cinta ka nabi secara langsung. Apalah diri kita tanpa ulama, apalah diri kita tanpa guru kita. Man ana laulakum kaifa ma hubukum kaifa ma awakum man ana laulakum kaifa ma hubukum kaifa ma awakum man ana laulakum kaifa ma hubukum kaifa ma awakum man ana laulakum kaifa ma hubukum kaifa ma awakum engkaulah murabi cahaya ilahi wahai Allah Rabbi jaga guru kami kamilah pendosa yang harapkan cinta darimu Syekhuna darimu Syekhuna man ana laulakum kaifa ma hubukum kaifa ma awakum man ana laulakum kaifa ma hubukum kaifa ma awakum. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Teraskeun atau sajam yo. Tadi 10:30 naik teh nya da pangarsa teh tadi teh turun tabuh 10:30 ayeuna tos 11:30 tos sajam yo karaos teu nya henteu atuh dadariuk bari hoae eta ka mana hei arek ka mana awas dina muludan teh aya malaikat rahmat teh malaikat anu nyanakan dosa-dosa jalma nu dariuk dina muludan tuluy dipasikeun eta dosa jalma nu dariuk dina muludan teh ka Gusti Allah cek Gusti Allah piceun ka ditu ka jalma nu balik ti heula jadi nu balik ti heula mah mamawa budak kan dia kapelong atuh tong kitu ka batur teh ibu bapak kamu maka dengan mencintai ulama berarti kita mencintai secara langsung kepada baginda Nabiuna Muhammad. Syukur-syukur jadikan barudak urang teh pewaris-pewaris Nabi, jadikan ulama-ulama barudak siap jadi ajengan kudu masantren. Amin balus. Cenah dai hayang jadi ajengan mah tinggal maca buku loba cenah hadis-hadis dina buku loba na Google oge tinggal ngeklik
Halo, mun hayang jadi ulama pewaris Nabi nya kudu berguru nantong kana Google, berguru nantong kana buku. Da buku jeung Google mah teu bisa nyampe ka Nabi. Lamun ngaguruna ka guru nyampe ka Kanjeng Nabi. Mata kudu mah santren, di pasantren mah aya guru. Itu anu bisa nyampaikan ka Kanjeng Nabi. Kudu bersanad, ari jadi ajengan mah kitu. Sok Bu, pasantren kan barudak tong sen buduk ieu. Pasantren kan budak sen buduk cenah dai. Moal da abdi oge mah santren teu leutik teu boga buduk, ngan tapakna loba. Lamun budak mah santren tuluy budukna teh jadi barorok atuh barokah palebah mana. Teu saha buduk jadi barokah. Buduk mah jadi barorok. Ngan budukna budak anu masantren berarti eta teh cirining budak teh menang ilmu. Berarti semakin loba buduk semakin loba gegetret da atel buduk teh. Manya loba buduk loba ilmu. Nya loba gagaro semakin loba buduk mah. Ngan budugna budak nu masantren bakal nyalametkeun ka kolotna asup ka surga. Jadi kolot bisa asup ka surga tah gara-gara kubud. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi ulama barudak. Ya. Subhanul yaum rizalul ghad. Barudak ayeuna ulama-ulama di masa yang akan datang. Mudah-mudahan barudak di dieu cing raya kasadaran malah santren. Kolot-kolotna cing aya biayana. Jeung supaya aya biaya rada dibantuan ku kades ngayakeun beasiswa untuk masantrenkeun wargana ngameh jadi naon kena balik ka daerah jadi ajengan kitu atuh. Itu kades anggarkeun lain infrastruktur unggul nu kudu di benerkeun tapi SDM na oge kudu dimuliakeun kudu dibenerkeun. SDM anu mulia teh nyaeta ngajadikeun SDM na masyarakatna jadikeun ahli-ahli ilmu sok biayaan cenah malah santren jadikeun hafiz-hafizoh jadikeun dai-daiyah sehingga engke balik masantren bisa ngembangkeun jeung ngabarokakeun daerahna. Amin atuh. Doakeun Pak Kadesna cing loba dukungan duit si eta mah. Halo, araya keneh. Lanjut. Nu kadua tinggal ngabuktoskeun kacintaan ka Nabi bukan hanya dengan memuliakan ulama. Nu kadua man ahaba katara dzikra cing saning jalma anu cinta kana hiji perkara maka eta jalma sering nyebutkeun naon nu dipikacintana. Kitu atuh. Ayeuna ibu cinta ka bapa pasti ngaran si bapa nu disebut. Betul tidak Bu? Ibu sok nyebut ngaran si bapak. Atarapi minimal dina hati teh aya rasa rindu gitu osok. Lamun ibu pajauh jeung si bapak sok kangen tara. Henteu si eta mah. Da urang mah nya leuwih keneh merhatikeun HP daripada salaki. Sok ibu mending salaki gering mending HP rusak. Ibu lamun init-initan angkat-angkatan mending teh nyanak caroge mending teh nyanak HP. Amit. Salaki gering da diantepkeun, HP rusak mah buru-buru we ka konter. Init-initan salaki teh kabawa. Da tuluy we ulin. Mawa cai segede kieu. Nah, ari teu mawa HP da balik deui ka imah. Aya nu kitu? Amit. Keur sare aya nu ragrag ditinggali teh salaki. Oh, murag salaki. Bae da bisa nantung sorangan. Nah, ari HP murag da salaki teh didegungkeun atuh. Aya nu kitu? Amit. Da urang mah inget teh kana HP jeung HP teuing da kitu da. Digugulung teh hap. Padahal gugulung teh si bapak ibu. Bapak oge ngagugulung teh lain HP wae. Si mamah gugulung. Lah si mamah teh boga lingkungan nu kudu dijaga.
Lamun cinta mah daw ka da cak. Lamun cinta mah kudu aya rasa rindu gitu. Kudu aya rasa kangen, sering menyebutkan nama yang dicintai. Dimanapun ada bayanganmu, kemanapun ada bayanganmu, di setiap waktuku ada bayangmu. Ceoda. Oh mama, gitu bapak. Sok bapak teh aya rasa rindu, cing resep ulin jeung pamajikan teh, gitu. Betul bu? Aduh. Tah ari ngabuktikeun kacintaan ka Nabi kumaha bentuk rinduna cing sering nyebutkeun nami Nabi ku maca sholawat. Tah eta bab sholawat mah nya geus harotam kabeh. Ieu mah bae itu ngapalkeun we, tong bosen sholawatan. Di mana wae urang ayana, ka mana wae urang inditna barengan aktivitas teh ku sholawatan. Umbah wadah sholawatan, nyeuseum baju sholawatan, ngisikan beas sholawatan, ngasuh budak sholawatan, nyusuan budak sholawatan, nyusuan bapana sholawatan. Gitu ibu, ibu sok tara ngasuh budak bari sholawatan. Sok bari sholawatan ngasuh budak teh. Lain dong dong deng dek anak ing di ayun aming geragede jang anak ma. Aduh anak saha nyaho anak manehna. Ku sholawat geura ieu ngasuh budak teh. Nyusuan budak ku sholawat ya ibu keur nyusuan budak bari sholawatan. Salatullah salamullah ata Nabi ya Nabi salam alaika. Eta cisusun dikenyot ku budak dibalas ku Allah 70 barokah. Eta teh kakara dikenyot ku budakna komo lamun ku budak nu lainna. Nah bapana ngilu ngenyot moal balai semakin penting semakin aleror. Maknya pamajikan keur maca sholawat bari nyusuan budak bapana ngilu ngenyot. Bapana teh kudu ngilu sholawat, entong ngilu ngenyot engke parebut jeung budak. Di mana harga diri seorang bapak dugikeun ka parebut jeung budakna. Kecuali lamun bapana kurang giji. Salaki kurang giji mah kudu dibere susuguhan. Barudak well deui sia eta. Asok sholawatan. Siap selalu bersolawat atas nama cinta kepada Nabi. Cinta siapa? Astagfirullah. Geus dibejaan cinta Nabi Muhammad, cinta salaki batur sia eta mah. Anak sahanya. Cinta salaki batur, cinta Nabi Muhammad ku sholawat barudak. Insya Allah. Ya tuturkan padilah sholawat. Man sholat cing sahaning jalma nu maca sholawat alayya ka Kanjeng Nabi asron 10 kali ida asbaha dina waktu subuh wa asron jeung 10 kali ida amsa dina waktu sore amanahullahu ta'ala. Pabelit eta maca amanahullahu ta'ala, maka Allah bakal mere kasalametan ka eta jalma minal fajail akbar dina rasa kasieun anu paling gede yaumal kiamati dina engke poe kiamat wa kana ma'al ladina
jeung Allah bakal ngarumpulkeun ka jalma nu sok maraca sholawat ma'an nabiyyin jeung para nabi wasuhada jeung para suhada wasolihin jeung jalma-jalma nu saroleh. Alhamdulillah. Jadi lamun maca sholawat ka nabi sabaraha kali dina waktu naon jeung waktu ku Allah teh bakal disalamat dikumpulkeun ke di akhirat jeung para nab para suhada jeung jalmi-jalmi nu saroleh. Karena ketahuilah hadirin engke di akhirat urang teh bakal ngarumpul jeung jalma-jalma nu dipika cinta ku urang di alam dunia. Lamun di alam dunia urang cintana ka nabi resep maca sholawat maka di akhirat bakal ngumpul jeung nabi. Tapi lamun di dunia urang resepna ka Ayu Ting Ting resep nyanyi dangdutan maka di akhirat bakal ngumpul jeung Ayu Ting Ting. Mending ngumpul jeung nabi mending ngumpul jeung Ayu Ting Ting. Mending ngumpul jeung nabi. Nabi bisa ngarahkeun ka surga, Ayu Ting Ting moal bisa. Ayu Ting Ting mana surga? Boro-boro nunjukkeun surga. Neangan alamat oge teu kapanggih. Tak cira resep sholawatan lain dangdutan. Cira resep orang di mana resepna astagfirullahaladzim moal balik. Sok sholawatan minimal sholawat nu pondok we sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad gitu bu. Salaki teh mere duit tong dicarekan usaha we ku sholawat eta. Mama hambura bapak teu boga duit sallallahu ala Muhammad. ABG eta ABG hoyong boga salaki anu soleh nya ganteng ajengan deui beunghar deui maca sholawat 1000 kali. Lamun lalaki hayang menang awewe bodas anak ajengan pinter soleha maca sholawat 2000 kali. Bener bisa. Kumaha cenah dai lamun teu menang wae tambahan sholawatna 1000 kali. Bisa, pasti bisa. Lamun teu bisa wae kumaha lamun teu menang wae ngaca. Tanya we kana kaca. Kaca na urang beuteung menang ka bogoh wae padahal sholawatan tuluy paling kaca ngajawab lain sholawat nu salah tapi beungeut nu bermasalah. Tapi da ku sholawat mah beunang bu asli bu. Aslina. Ibu coba abdi rek naros. Di dieu aya nu sok ngahutang ka Bang Emok. Astagfirullahaladzim. Hoyong lunas bayar. Hutang bisa lunas lamun yakin urang karena sholawat. Amalkeun sholawatan insyaallah hutang lunas. Asli namun abi bohong tak kerut celis eta. Ya, amin atuh. Jeung tong ngahurutang wae kita ngah tong harutang wae ngomong ngahutangna ka Bang Emok kade pemajikan ieu nu kitu teh tah pemajikan nasabah terbesar Bang Emok teh awewe jeung kadang pamajikan lamun ngahutang teh tara bebeja ka salaki giliran mayar mah anger ku duit atuh ku salaki kumaha ieu teh banyak mayar hutang ku salaki ku duit mayar hutang mah banyak salaki dipake mayar hutang mending mun kasep ieu mah hideung bari petot. Ku sholawat mah beunang kabeh oge. Matak cira resep sholawatan insyaallah. Teraskeun. Aduh geus sajam setengah. Urang dibujang engala. Tinggal materinya ngameh sampai ngameh muludan teh bebeunangan gitu. Bukan hanya sekedar wae. Anu berikutna ya ngabuktaskeun kacintaan ka Nabi teh bukan hanya ku ngamuliakeun ulama sebagai para pewarisnya, bukan hanya selalu bersolawat, tapi yang paling penting ngabuktikan kecintaan ka Nabi adalah ngamalkeun sunnah Nabi. Naon cenah? Tah eta nu paling penting mah. Ari sunnah kabagi tilu, hiji sunnah qauliyah, dua sunnah fi'liyah, tilu sunnah takririyah. Ari sunnah qauliyah ucapan-ucapan Nabi, ari sunnah fi'liyah padamalan Nabi, ari sunnah takririyah tadi ucapkan ku Nabi, tadi bidamal ku Nabi.
tapi diucapkan jadi pidamana ku para sahabat Nabi, tapi Nabi tengah larang alias membolehkan apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Eta sunah takririyah. Nah hiji-hiji orang bahas mengerti. Hiji sunah qauliyah. Sunah qauliyah teh apa-apa yang diucapkan oleh Nabi. Kumaha ucapan Nabi? Lisanun fasihun, lisannya fasehat, tutur katanya santun, tidak pernah menyakiti orang lain. Nabi mah kitu Bu. Henteu ngagogoreng bat, henteu ngarendahkeun bat, henteu ngadadetkeun bat, henteu ngomongkeun bat. Ari urang sok kitu tara. Heuh lamun osok berarti ajaran ti saha? Dan Nabi mah teu kitu. Oh ti iblis. Berarti nu sok ngagosip teh eta teh ibu-ibu biasana mah lain iblis. Da iblis teh ena teh geus eueuh gawe. Ada geus iblis teh loba nu pensiun. Sabab naon? Kalakuan jelema leuwih ti kalakuan iblis. Gawena ngagos. Hooh. Komo ibu-ibu mah di jalan ngagosip, di pengajian ngagosip, di masjid. Mata ke mau tau ke bakal ngagoler atuh ari mau. Ya ari maot mah ngagoler atuh banyak maot ngagosip. Ibu-ibu, kade tong ngagosipkeun batur. Da urang mah boro-boro batur, salaki sorangan oge digosipkeun. Salaki gede awak diomongkeun, salaki gede bekok diomongkeun. Teu aya nu kitu di dieu aya. Di antara anu mata ngaruksak amal soleh teh nyaeta al istighalu bi uyukil khalqi, sibuk ngagosipkeun kagorengan batur poho kana kagorengan sorangan. Ari dosa batur diomongkeun, ari dosa sorangan dipopohokeun. Siga dina ungkapan mengatakan ari semut di seberang lautan keplong, ari gajah di pelupuk mata teu katingali, cilaka jelema kitu. Naudzubillahi min. Matak cek Nabi kumaha? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sing saning jalma nu iman ka Allah, percaya kana hari akhir, berbicaralah yang baik-baik. Kalau tidak bisa berbicara yang baik-baik, lebih baik diam. Lebih baik diam. Urang mah lamun eueuh pi obroleun pasti ngobrolkeun batur. Ayeuna geus apal bahwa ngobrolkeun batur teh eta teh lain ajaran ti Kanjeng Nabi. Ingat, nalika urang ngomorolkeun batur, komo bari digogoreng eta batur, dosa urang teh nambahan, ganjaran urang beak. Naudzubillahi min. Kumaha cenah Kang Dai lamun abdi nu diobrolkeun ku batur, nu digosipkeun ku batur, kumaha sunahna? Ucapkeun sunnah ibu ngucapkeun alhamdulillah teh. Bersyukur ke Allah, sabab naon? Diomongkeun ku batur, dosa ngurangan, ganjaran nambahan. Anger we dang cenah nyeri hate. Tong nyeri hate, da dosa urang beak. Biarkan orang berkata apa tentang kita, yang penting apa yang mereka katakan tidak sesuai dengan kenyataan. Jangan pernah sibuk dengan penilaian orang lain, karena kita tidak butuh dengan penilaian orang lain. Yang kita butuhkan adalah penilaian Allah kepada kita. Maka sibuk-sibukkanlah diri kita untuk memperbaiki diri agar Allah memberikan nilai yang terbaik untuk kita. Halo, contoh ibu aya nu ngomongkeun ibu wios ngongorot dosa kitu sunahna teh. Aya urang mah ibu aya nu ngomongkeun ibu orang mana? Tah eta orang sebelah. Oh si eta, wah si eta mah ngomongkeun urang, wah ti baheula oge si eta bakal ngewa ka urang ti baheulana. Apa si eta dapat ngewa ka urang? Pan baheulana bogoheun ka salaki urang. Ngan ku salaki urang ditolak. Apa ti si eta? Mun si eta ngomongkeun urang sori tambah-tambah, matak ton didengekeun si eta mah pika sebeleun. Kamari oge ngaliwat mah di bau tara mani beunanya. Apa ti si eta? Si eta mah tara ngaji teuing di mana imahna oge da teuing ngontrak teh boga sorangan. Ai budakna kamar nanya, da cenah loba tapi menikah lapun. Ai si eta salakina kamar nanya. Teuing da si eta mah, dukun ka maluncrat tujan lokal. Aya nu kitu amit-amit.
geus ngomongkeun didedet ih naudzubillahi min dzalik. Aya sejarah ya Nabi barudak baheula naon cenah barudak eta Nabi digogoreng teh kuno lolong nya hidung nya goreng patut bau hirup deui. Nabi digogoreng ibu cek eta nu lolong kade bisi aya Muhammad mah tong di deketan gede bohong Muhammad mah tong di deketan tukang sihir ngagogoreng we gawena teh eta nu lolong. Singkat cerita keur ngagogoreng ka kuping ku sahabat Nabi. Ku sahabat Nabi dilaporkeun ka Nabi, ya Nabi Allah, di pasar aya nu ngagogoreng salira. Naon nu kaluarna mulut Rasulullah? Saur Rasul, bae digogoreng oge, manehna teu apaleun ka kami? Subha. Wahai sahabatku, pertemukanlah aku dengan dirinya. Tepungkeun abdi jeung jalma nu ngagogoreng eta. Nabi nyanak roti. Akhirna ibu bapak eta Nabi patepang jeung nu sok ngagogoreng. Dihuapkeun eta roti ka nu sok ngagogoreng ku Nabi. Sok wae tuan salira bilih teu acan tuang yeuh abdi gaduh roti. Diuapan eta nu lolong ku Nabi. Bari Nabi nyebatkeun assalamu alayka ya habibi. Semoga keselamatan untukmu wahai kekasihku. Subha. Coba ibu papangi jeung nu sok ngagogoreng. Ibu rek naon ngomong? Ibu rek kumaha nyarios? Iyo nu sok ngagogoreng urang teh. Sugan teh kasep kuning lolong. Nabi mah teu kitu. Nabi mah nyanak roti ngahuapan. Sok bilih teh acan tuang, yeuh abdi gaduh roti. Ibu bapak kaum muslimin, keesokan harinya Rasulullah pun seperti itu. Angkat ka pasar milarian nu sok ngagogoreng anjeunna, dihuapan deui ku roti. Pinuh dengan kasih dan sayang. Suatu saat eta Nabi teu tiasa ngahuapan anu lolong eta bu. Akhirnya Nabi miwarang ka Sayyidina Umar, wahai Umar, pangahuapankeun jelema nu sok ngagogoreng kami di pasar. Cek eta Sayyidina Umar, ya Rasul telepat eta nu ngagogoreng salira teras di pasian tuang ku salira. Henteu Umar, juga ditu entong loba nyarita. Sok we da eta teh jelema bere we kasih dan sayang. Akhirnya eta Sayyidina Umar angkat ka pasar patepang jeung nu sok ngagogoreng Nabi. Kumaha eta Sayyidina Umar ngageretekna hatena, ieu nu sok ngagogoreng teh sok dahari. Disamualkeun eta roti kana mulut anu sok ngagogoreng Nabi. Atuh kageteun. Nah cenah ayeuna mah rada beda ngahuapanana ceuk anu lolong teh. Kamari mah meuni lemah lembut, meuni penuh dengan kasih dan sayang. Ari ieu saha ieu nu ngahuapan ieu saha? Ceuk eta nu lolong teh. Ieu mah Umar bin Khattab. Adi kamari sarua teh nu ngahuapanana salira. Lain nu kamari mah Muhammad bin Abdullah anu sok digogoreng ku salira. Kami mah sahabatna. Eta nu lolong nu sok ngagogoreng Nabi soakeun. Anu sok ngahuapan kami penuh dengan kasih sayang dan lemah lembut teh Muhammad bin Abdullah. Geuningan eta anu sok digogoreng ku kami teh nu kamari ngahuapan. Wahai Umar, ketahuilah ketika dia menyuapiku, dia penuh dengan perkataan-perkataan yang baik-baik, mendoakanku, kemudian memberikan makanan penuh dengan kasih dan sayang, seperti orang tua kepada anaknya, seperti kakak kepada adiknya. Wahai Umar, pertemukanlah aku dengan Nabi Muhammad SAW. Aku ingin bertemu dengannya dan masuk ke dalam agamanya. Ibu-ibu araya keneh, ibu di hareupeun salaki, ibu teh cing resep ngadang danan diri, ngadang danan diri, sabab dandan di hareupeun salaki eta teh sunnah. Pipi make bedak cempaka, bibir make lipstik Mirabella, mata make sidau Annabella, awak make parfum Casablanca. Walaupun rara siga Dracula, no penting salaki bahagia ta eta teh sunah dandan teh ibu. Komorek obo ta sunah dandan. Ya marek obo Allahu Akbar buuk acak-acakan kutu muruluk.
tali kutang pegat kelek bau bekok gede awak we pinuh ku tarason wajah pinuh ku salon pas abisan subuh salaki teh bisa hudang deui da karacunan tarason aya nu kitu amit lamun bapak-bapak mah nya mengurus jenggot merapihkan kumis bersiwak dan pakai harum-haruman eta sunah fi'liyahna teh tuluy la taqul qaiman jangan makan sambil berdiri la tasrab qaiman jangan minum sambil berdiri eta teh sunah-sunah fi'liyah eta teh udah dilakukan setiap ngalakukan aktivitas ngadoa lamun dina bermasyarakat urang kudu silih pananya ida laqitahu fasalim alaihi lamun papangi jeung tatangga ucapkeun salam wa ida da'aka pajibu lamun dionang ku tatangga datang eta teh sunah fi'liyah wa ida atasa fahamidallah fatamithu lamun tatangga butuh nasehatan wa ida atasa fahamidallah fatamithu lamun tatangga bunga kudu ngilu bunga tuluy naon deui wa ida marido pauduhu lamun tatangga gering tengok eta teh sunah fi'liyah wa ida mata patamithu lamun tatangga maot urang kudu ngilu ngurus eta teh sunah fi'liyah teh nu kitu nya kahadean nu kudu dilakukeun eta teh sunah fi'liyah nu katilu aya sunah takririyah ari sunah takririyah mah nya eta teu dilakukeun ku nabi teu diucapkeun ku nabi tapi dilakukeun nya diucapkeunana ku para sahabat nabi ku para tabiin ku para tabiut tabiin ku para ulama ku guru-guru urang sabab cek nabi saatos kami ikuti amalan-amalan sahabat kami seperti naon sunah takririyah teh taraweh 23 rakaat jarah kubur salat subuh make kunut tahlilan tah eta teh cek batur mah eueuh ti nabina tapi walaupun demikian dilakukan ku para sahabat dilakukan ku para tabiin dilakukan ku para ulama siga muludan nabi tarangayakeun muludan tapi siapa yang suka melakukan muludan? Para sahabat, para tabiin, para ulama gitu. Da bentuk muludan nabi mah cukup ku puasa Senin Kemis. Nabi mah muludanana oge tiap Senin jeung Kemis. Nabi ditanya ku sahabat, "Ya Nabi Allah, kenapa engkau selalu berpuasa tiap hari Senin?" Karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Kenapa engkau berpuasa hari Kamis? Karena hari Kamis adalah hari di mana setiap amalan diserahkan kepada Allah. Artinya apa? Ini sunah-sunah yang seperti ini lamun kurang diamalkan, ieu teh jadi ganjaran jang urang. Sok sanajan cek batur eueuh ti nabina, lakukeun ku urang mah da eta teh kahadean. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Cing saning jalma nu ngahirup-hirup sunah kami faqad ahabbani. Man ahya sunnati cing saning jalma nu ngahirup-hirup sunah kami faqad ahabani maka eta jalma cinta ka kami wa man ahabani jeung cing saning jalma nu cinta ka kami kana maka bukti eta si jalma ma'i fil jannah babarengan jeung kami di surga. Alhamdulillah mudah-mudahan orang cing tiasa ngamalkeun sunah nabi sehingga babarengan jeung nabi di sawarga. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini baru 3 konsep ya. 3 konsep membuktikan kecintaan ke Nabi. Yang pertama, muliakan ulama. Yang kedua, baca sholawat. Yang ketiga, amalkan sunnah. Nanti berikutnya akan dibahas di bab buludan berikutnya. Lamun diondang deui. Alamate anak solehiku babat badane mumin anu ting syariat
ذلك يا رفيع الشأن ودرجي أثبت يزيد رد العالم يا ويل الجود والكرم Iku saking ulama awe pitutur alamate bocah ingkang dadi jujur. Iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur. Moga-moga kita bisa kita bisa melambangi dunia akhirat nemui bilahi ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'ah sya'ni wa daraji wal karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabulan. Amin. Kabul. Eta dina botol aya nomor teleponan bilih bade masantrenkeun murang kali di Azimat mangga daftar ti ayeuna bilih bade umroh sareng Azimat Dai Internasional Travel mangga nya insyaallah dai bade angkat deui kaping 18 Desember. Ayeuna jamaah nuju arah rangkat tah ayeuna teh nuju arah rangkat aya di Madinah tah ke angkat deui sareng dai langsung tanggal 18 Desember. Bilih bade daftar mangga kantun kontak nomorna. Hatur nuhun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.